naon nada kaula macan nyebut cager paingan leuleus keneh atuh aduh anjir mau aing si mana nyebut cager ka aing luar biasa cager mah guru dah gitu luar biasa sok ayeuna magan geura muli ka mana ka Astina kamar tariagan menjadi kastina wah sae mah tapi kaula sono keneh teu abdi teh sono jika geura balik omat eta ilmu lamun musuh biasa mah tong dipake lamun aya musuh anu berat pisan kakara pake iya siap mangga dijajab atuh ka sawarga urang sawarga urang leuleuskeun ku kaula entong teu kedah urang sawarga mah ku abdi we sae mangga permios kaula bagja boga aji wirwing ya wir saya mangga permios iya Allahu Akbar numur beng alam aing mah lain aya hayang musuh mangan kabayang lamun aya musuh berat ketut kaca jo aing malah gelut aing malah lajo heeh alah ajang jiganya teh dewek campelak ka pejabat padahal dibalikeun ku aing biasana pejabat ngaheurean rakyat aya mah rakyat ngaheurean pejabat hayang nyaho rakyat ngaheurean pejabat dina mangsa kampanye pan pejabat loba nu mere duit aya nyolok henteu geuning teh teh ngaheurean dengan cara paleun sama rakyat wong gendeng sia ora ada ingkang bakal mutusakeun jiwaragahan di kakajaba hingsun paehan ku aing yang aduh hareupan ge euy ada ya Kang semaka betu we bot di mana sia neme euy ti sawarga gan balik di sawarga sumuhun geus naon nagih bawa korma jadi itu pokoknya magan pokoknya malah luar biasa we rame agan itu teh ieu teh sagan ieu dek kajajah negara Amarta bot oh kurang ajar ish gini aya agan is ieu mah guru coba punten dipayun jalik nama guru sawieu cekap di raos is kalau teu raos sawieu ya saya bangga punten ka panggeran mangga naon tot henteu apa keneh ilmu wir yang wir sumuhun apa lah tuh kade aya anu enteng mentong dipake moal tenang we naon sagala urang rewosan ngomongin aing henteu agan teu kurang ajar sautang pati barapati hutang urang tibadang maju sabema di podaran wae kurang ajar tang pati barapati hutang urang bayang urang ajak kaket bacot pin datang iya wah geus beunang eta geus waktuna ayeuna amarta dihancurkeun kesenian naon ari ieu nya agan gua abdi agan gua abdi mah guru mah calik-calik we Uyos suka ulah. Ieu mah bagian abdi. Uyos, Bagian abdi. oh saya mangga punten mangga. Duduk manis. Permios. Apa keneh? Wir yang wir tenang. Sia. Kadi sakapir. Kasaha? Maneh? Yahudi. Sitara salat. Sitara zakat. Sitara jumaahan. Nyaho ti mana yang terjemahan? Nyanyaho. Nyaho ti mana? Ning eueuh di masjid aing. Ya, dengekeun ku sia. Masjid sia di mana aing demeni teh nyaho? Wah, pokoknya mah anu eueuh di masjid aing berarti teh eta bid'ah. Allahu Akbar. Gusti ieu agama teh ieu jadi kieu agama teh euy.
nyebut Allahu Akbar teh urang teh jadi sieun lain sieun ku Allah tapi sieun ku manehna we ini kadang-kadang nyebut Allahu Akbar bari nonyok batur heeh dah montong dakwah hareupeun aing samanya dakwah make iket tuh coba kana make kopea aduh kurang ajar gelut saja aing dor agak eta irung dipikaletik kitu ampun Aisyah kumaha eta teu eungap irung sagede kitu jeung tibatan sia eta irung ngagorowong jiga hong kitu olok oksigen sia teh teh nyeri haten teh anjing aduh huntu hiji sia teh permen lain beungeut beureum anjing ditingali beungeut sia jiga cangcut anjing bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut hah kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut mah kanyut anjing atuh tah eta waduh kurang ajar daguan ku aing di mana di Ciledug urang jogol aja aing di dinya tapi saacana jogol urang ngabubur heula di dinya deung Mang Haji Kulung ngabubur di dinya dor iya beres pangbayarkeun aing heeh iya beres aing mah kabita gelut aing mah hayang nempo dundungan aing mah Bima rek taluk kana apa moal ka aing hah hutang pati para pati hutang urang dipareon di podalan kowe Bima sia rek balik apa moal bisa saatana sia taluk ka aing Raden Gatot Kaca Tiluhur nyata ningali ingkang Rama punten Kang Jelema rek Gatot sakedap meh tereh we meh tereh naon bagian kaula sok rek balik ka Papua naon balik sia rek taluk ka Papua punten nista maja utama rasakeun pempalasan teh aing naon awas tinggal Kang Jelema salina apakah kataji naon Gatot tinggal we duh jangan teli dudungan aing keur menteng wir yang dog jang wir yang dog jang kumaha ini mencar lulus banget tinggal naon sedot naon teh naon teu lulus buah salah wir yang dog jang cuman ini kejar lulus atuh Aisyana naonan tot kabina-bina teuing Aisyana naonan wir sia teh anjir edan geuning panawati garelo kabeh kurang ajar ampun hariwang anak aing tresna anak aing tulungan si Gatot tresna gelo siksa alah anjir wir yang domah ini kencan lulus ngajedog wae aduh nyapu udah ku aing ditipu alah tapi buktina ning kala labur musuh tuh disangka gelo beureun alah ka dia guru SD guru TK kurang ajar sia aing dipitnah majarkeun aing gelo gara-gara sia guru ka dia guru Ebel kurang ajar sia Pangeran Kodok
Udah pernah kering ya. Astra jinga dibeberiku katot kaca duka kumaha kajadianana. Duka kumaha nasibna Astra jinga dibeberiku katot kaca. Panginten ke urang ada moal lakona itu kayaan nama.